Bool teh salah sahiji sesebutan basa kasar bari teu sopan. Pikeun anu ngalaman kasawat ambeien. Jeung istilah kiwari mah wasir cenah. Ciri-cirina kasawat wasir, lamun kasawatna tacan kaasuparna, birit lebah kaluarna kokotor karasa gatel, bari gatelna teh runyem. Lamun disasar ku ramo, kadangkala sok aya bentol. Lamun kasawatna kaasuparna mah, tempat kaluarna kokotor teh sok kaluar tina tempatna nalika miceun. Sakapeung sok kaluar getih. Nandakeun anus ngalaman raheun. Bisa raheun alatan kagesrek ku kokotor anu kaluar, bisa oge kagesrek sawaktu leuleumpangan atawa nalika getih. Satutahna miceun anus anu kaluar teh didedetkeun kalawan ati-ati sangkan balik deui kana tempat. Lamun anus anu kaluar teu bisa balik deui nya ku dokter mah sok disarankeun pikeun dioperasi. Aki Mardi teuing ti iraha manehna boga kasawat nongtot bool geus aya 2 mingguna wujud lebah paranti kaluarna kokotor karasa gatel runyem bari teu bisa ditahan. Ari rek digaro da lain garoeun heukeur mah gatelna di jero rada hese disasarna. Ongkohan lamun maksakeun digaro bisa jadi kasawatna beuki parna. Saperti harita Aki Mardi leumpangna siga nu eleke sekeng, siga nu teu ngarareunah. Kabeneran harita leumpangna disarung bari ugang ege. Har, sugan Aki disunatan deui kitu. Ceuk Mang Kusmin anu harita ningali kana leumpangna Aki Mardi nu ugang ege. Sia, kira-kira nya capek teh euy. Piraku dewek sakieu geus kolot disunatan deui. Aki Mardi nembal siga nu teu ngeunah disebut disunatan teh. Ulah ngabek atuh Ki, eta atuh da. Aki katempo ku kuring leumpangna bari ugang egeng kitu. Mang Kusmin ngajawab bari seuri. Aki teh kadatangan panyakit nongtot bool euy. Aki Mardi nembal bari diwirna perweng. Tigana karasa gatel bujur lebah kaluarna kokotor. Mang Kusmin matana nyureng siga nu teu kaharti. Naon nongtot bool teh Ki? Manehna tumanya kanu keur merweh. Wasir euy. Ceuk Aki Mardi biwirna angger merweh. Nyeri kitu Ki? Eta baham kuat kamenyon. Lain nyeri euy, tapi adul. Cing cobaan landongan ku daun handeuleum sareng daun jarak pager Ki. Susuganan atuh cocok. Manehna mere bonggolong. Hutan ku handeuleum jeung jarak pagernya lain maneh ari ngaheureuyan mah ka Aki. Aki Mardi setengah teu percaya. Manehna apal kana pangadatan Mang Kusmin. Lain sakali 2 kali manehna kungsi dilejokeun ku Mang Kusmin. Piraku atuh Ki. Kuring ngabobodo ka kolot. Mun kuring ngabobodo keureutah ceuling kuring sabelah. Asal ulah duanana. Ceuk Mang Kusmin angger banyolna mah teu leungit. Loba atuh diburuan Aki oge daun nu kitu mah. Dikumahakeun euy. Aki Mardi menta diterangkeun cara ngubaranana. Daun handeuleum kaaya 5 lembar mah. Bodong ku cai, kira-kira geus asakna jadi sagelas atawa kurang ti sagelas. Tos tiis caina diinum ku Aki sapoe sakali nepi ka karasa geus tager. Mang Kusmin nerangkeun, abong Mang Kusmin jauh ka bedug anggang kadulat. Basa oge teu dipilihan. Buka teu ngartieun kana basa sopan. Teuing geus kabiasaan. Nyebutkeun diinum sapoe sakali cenah. Sakitu nu dibawa nyarita teh kolot. Sasatna umurna saluhureun manehna. Ari daun jarakna
dikumahakeun euy. Aki Mardi motong caritaan siga nu teu sabar. Tah daun jarakna di deang haneut-haneut diseselkeun tah kana lebah nu gateulna. Tah daun jarakna di deang haneut-haneut seselkeun tah kana lebah nu gateulna. Duh, rada hararese moal euy nyeselkeunana. Nya di akalan wae atuh Ki, sangkan eta daun jarak meunang adeang teh bisa diseselkeun bari merenah. Ceuk Mang Kusmin bari seuri, seurina siga nu bari nyengir. Nuhun euy, Aki rek mulang, rek geura-geura dicobaan ku Aki. Ceuk Aki Mardi bari ngaleos teu amitan-amitan kaca. Ninggalkeun Mang Kusmin anu harita biwirna keur nyengir keneh dibarengan ku gogodeg. Pedah nu cacarita ujug-ujug ngaleos teu amitan-amitan kaca. Sadatangna ka imah, Aki Mardi budak gero ka Nini Surti pamajikanna. Ya naon atuh Sarki, baku ari geus budak gero teh. Matang hariwang, tuh hayang oge buat katinggal rapah. Ceuk Nini Surti nembalan bari norojol asup ka dapur satengah di bubur aja. Lain aya naon, gentak tah panguruskeun keur piubareun. Bieu dituduhan ku Mang Kusmin. Ceuk Aki Mardi bari nunda daun handeuleum jeung jarak bawana teh. Ubar naon ieu teh Sarki? Make nyebutkeun ubar naon geuning? Ari dewek geuring naon kitu? Dewek mah teu boga kasawatna naon. Ukur nongtot mool. Aki Mardi ngomongna rada nyentak. Tik atuh basa teh milihan. Wasir kitu. Mane rungsep ngadengena oge. Padulik deui. Dewek mah teu inget. Padulik teuing, dewek mah nu ingetna oge nongtot bool. Aki Mardi mun cereng. Dasar aki-aki kolot kumaneh. Dasar aki-aki kolot kumaneh. Dikumahakeun ieu teh. Nini Surti tumanya bari nitenan kana daun diubareun. Daun handeuleum digodog ka aya 5 lambar mah cenah. Caina ka aya jadi sagelaseun mah ke geus asap ku kami rek diinum. Daun jarakna deang tuluy taplokkeun. Kana naon? Kana tarang maneh. Kan Aki nu geuringna oge. Eta nyaho taplokkeun kana lebah bool dewek. Ih, mani pok deui nyebut taeun teh. Nah, ari dewek kudu nyebut roti gitu. Aki Mardi mun cereng. Lain kudu nyebut roti, tapi eta ulah jorok gitu. Era ku batur sanggeuk ongkoh naplokeunna oge sieun. Nah, ari maneh ngati kanan sieun sagala da moal ngegel manasina hayang sok macok. Meunggeus moal aya tungtungna nyarita jeung nu oro-wodol mah. Mangke kami rek neangan batok ka pipir. Nah, rek dibeuleum kitu bool dewek. Make neangan batok ka lapas sagala. Aki Mardi mun cereng. Lain rek dibeuleum, engke batokna heueuh, batok sapotong. Urang tilaman ku daun jarak meunang adeang. Tuluy diukan ku Aki. Nini Surti ngajelaskeun bari pepeta. Eueuh gawe barina oge make kudu ngadiukan batok. Aki Mardi nempas siga nu can kahartieun. Beuh, dasar aki-aki kolot kumaneh. Lain hayang waras Aki teh. Engke daun jarak meunang adeang, urang tunda dina batok sapotong. Tuluy lebah taeuna tah diteueulkeun kana batok nu aya daun jarak. Nini Surti nerangkeun deui dibarengan ku pepeta. Nyaritana nampu kana beungeut salakina, sangkan kahartieun meureun.
Naon nu diteueulkeun teh? Aki Mardi kalah malik dumanyi. Astagfirullahalazim. Gusti, gembul teh beakeun ku sorangan atuh. Etana tah teueulkeun kana batok. Nini Surti nunjuk kana lebah bujur Aki Mardi. Oh, boolna nya teueulkeun. Nyao ah. Ceuk Nini Surti bari ngaleos rek neangan batok ka pipir. Nini Surti ngadeangkeun daun jarak, tuluy dimernah-mernah dina batok, pikeun piubareun sang akina. Sok diukan kadinya ku Aki. Nitah ka Aki Mardi ngadiukan batok sapotong, geus meunang nilaman ku daun jarak pager meunang ngadea. Gong Aki Mardi cingogo lebah batok. Kakara oge Aki Mardi ngadiukan batok, gajleng teh Aki Mardi. Ngagajleng bari luncat nenggar ka Nini Surti. Wadaw, bujur dewek asak deuleu. Ceuk Aki Mardi manehna ajrag-ajragan. Tayohna batok anu harita didiukan karasa panas teuing meureun. Nini Surti ngarenjag, manehna teu sadar. Kontan anu harita nenggar gentak ditongtak bari disurungkeun. Anu disurungkeun harita sukuna kasarimpet ku sarung anu dipaken. Dayagdag Aki Mardi ngadayagdag ka tukang kasurungkeun ku tanaga Nini Surti. Manehna gentak muntang kana samping Nini Surti. Orok aya samping Nini Surti anu harita dipake muntang ngadadak morosot. Nini Surti reuwas. Leungeuna usal-usal memener samping bari ngepeskeun anu harita keur muntang. Teukuhan teu. Nini Surti kabawa ku tanagana anu muntang. Nini Surti awakna ngajorongkong bari doyong ka hareup. Kubrah. Nini Surti labuh ninggang ka Aki Mardi. Antukna duanana ting arukei ngadon labuh silih tindih. Cag ah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.